Tah ayeuna mah hayu besti baturan tenana urang narik gaji hasil ngonten tapi samemeh eta teh baturan tenana heula di perjalanana lumayan jauh itinya teu aya kabut oge teh dina mah rek nempo samsat tenana teh. Eta sunset besti biasana mah jam 5 kieu teh geus rada moncorong si sunsetna teh padahal maning eueuh da katutupan ku kabut meureunnan ieu singkat carita geus nepi ka mega mendung di besti biasa lamun lewat dieu mah lewat dieu nepi ka dieu mah pasti macet. Bener teh besti lamun misalna asup ka jalan raya kieu mah macet besti tapi salpo kana di luhur itu aya matahari moncorong saeutik nu kitu teh samsateun besti salah sunset kita besti. Arah puncak mah macet untung we arah Jakarta mah teu macet na besti da teh nanah malin ka Jakarta kita rek narik duit ayeuna teh ka ATM heula ieu teh nu deukeut pom bensin we. Nepi ka ATM teh ngantri ning besti tapi salpo kana mobil itu Masya Allah besti meni alus hayu urang tuluykeun narik heula duit ieu teh hasil gajian bulanan besti lain ngonten ngahayal we heula. Memeh ngerepkeun eta si duit urang nginum heula besti jang motorna karunya besi mogok tengah jalan tah dimimitian mengkol ka tukang beas soalna beas di imah teh mending geus kat ngoncrang eueuhan. Mumpung geus di tukang beas besti ulah meuli beas sungkul urang meuli endog sakalian soalna di dieu teh aya endog omega 3 cenah sakilona teh 25.000 murah kan nya besti dituluykeun meuli heula kebab lapar soalna. Meuli kebab geus beres mah urang tuluykeun di we balanya di si abang di dieu teh besti biasa lamun misalna balanya teh nanah mah di belah dia soalna di dieu teh selain hargana murce jeung digeunaheun dipake balanya teh santai kitu tempatna. Singkat carita balanya teh geus beres besti tinggal hitung menghitung tingali besti mending ngajabreg kieu ting nyokotan naon gara meni asa kalap lamun misalnya geus balanya kieu teh tuluykeun urang balik heula besti teh geus rada burit geuninganna. Biasa lamun geus nepi ka imah mah besti langsung we dibenahan mumpung salse lamun misalnya geus horea mah keteh sok ngajabreg dina ieu kaluar-kaluarkeun we kabeh aya jajanan budak galing aya sampo aya sabun segala we dibeli. Ieu teh besti anu stok paling loba mah mie gelas biasa lamun misalnya mie gelas teh jang paranti peuting teh nana sok hayang ngemil besti lamun misalnya mie gede mah pan sok tara erepnya lamun misalnya mie gelas makan saeutik. Jeung di ieu besti nu ulah poho teh si Tarigo jeung Aci biasa lamun misalnya Tarigo jeung Aci mah primadona nu utama soalna naon eta teh paranti nyieun cilok. Kela besti asa anu poho ieu teh asa-asa eueuh gula beureum nya nu dibeli teh heuh nya gula bodas ge eueuh kembali lah engke we urang minah-minahkeun ieu jajanan budak galing tuluy jeung sabuna urang geserkeun heula. Oh heuh nya ieu tinggalieun si masakona asupkeun ka dinya cicing ulah ka mana-mana urang kunci we urang tuluykeun pindah kana beas besti ieu si beasna teh urang burusutkeun kana jero ember soalna mending geus kosong kieu. Tah lamun misalnya meuli beas nama besti kur 20 liter mahilah jang sabulan setengah memereunannya besti soalna 20 liter teh pan loba besti tu nempo setengah ember. Pernihan geus asup kana rak beas geus asup kana ember urang tuluykeun besti ieu teh anu tinggalieun endogna can dipindah-pindahkeun ayeuna urang pindahkeun la endogna kana wadahna teh nana teh meuli 3 kilo besti. Atuh da teu meuli 3 kilo kumaha bestinya sakilona teh 25 jeung di ieu teh endog omega cenah lumayan we bestinya heueuh teh jang stok ajang saminggu ka hareup mah aya meureunnan. Oh heueuh besti masalah gajian tina ngonten teh nana biasa gajianna teh tina aplikasi si hideung eta ge saminggu sakali kadang 200 kadang 100 kumaha moodna we jualanna. Lamun dina